Siang sadayana urang balik deui dina layar kaca Anjeun mawa beja panganyarna anu pantes didangukeun. Edisi siang ieu urang baris ngadatengkeun tokoh anu teu asing di kacah politik nyaeta Deddy Mulyadi. Hayu urang sami-sami maca laporan salengkapna. Anu anjeunna mimpin jabat teh jadi sorotan saenggeus sababaraha kawajikan panganyarna pro sareng kontra. Akrab disapa KDM teh tos resmi ngajabat Gubernur Jawa Barat di 20 Februari 2025. Sarta dina mangsa kapamimpinana mindeng ngutamakeun program pembangunan berkelanjutan jeung ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat. Mahriwahna Jabar teh Deddy Mulyadi nembe ngaluncurkeun program Jabar Juara muatan sektor atikan jeung UMKM. Tapi kawajikanana ngeunaan panguasaan lahan di sababaraha daerah teh ditolak ku warga. Dina hal ieu KDM negaskeun yen langkah ieu dilaksanakeun pikeun kapentingan pangwangunana infrastruktur jangka panjang. Sanes dina ranah politik, Kang Deddy Mulyadi oge aktif dina dunia seni. Malah sababaraha waktos kapengker janten narasumber di Forum Kebudayaan Nasional nyorot pentingna ngalestarikeun seni tradisional Sunda di tengah modernisasi. Awarta singket ngenaan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat tes nerekahan pikeun kamajuan masyarakat Jawa Barat. Ini bari terus ngawas kawajikan sareng kinerja kaharepna. Sampai jumpa lagi di berita terupdate berikutnya. Abdi Salsabila Dara Putri Perdana. Hatur nuhun, sampai panas. Waktunya Kiko. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko. Wow, seger. Enak tahu. Ibu hebat, tahu banget yang kita suka. Ups, bagi dua. Lagi makan Kiko. Minta